Lamun ngaji kudu jempe jamaah ulah hare komo bari nyoo aya nu keur ngaji sok nyoha apa aya wayahna nu kitu mah kudu dicekelan heula dicekek ke ditoel ku kalong Allahu Akbar dalolobana awe salakina mah kalah menyebut sare ieu sakitu salaki haradir eueuh majarkeun teh capek gawe capek hatenya penting ayeuna tong di Allah rada leuheung nyebut tong dibere yain nyebut entong di astagfirullahaladzim mun ngaji mah loba alasan beda jeung nonton dang poek ge asruk aki-aki ge abrug subhanallah urang dia mah pinter padahal pribados karek ceramah ayeuna perdana tapi jamaah geus bisa nyeuna dom ku sorangan alhamdulillah punten ujang kasep eta foto video oh foto keun wae lamun rek dipoto abi rek balikan deui naon sababna kapok pangarsa lamun abi keur ngomong di foto biasana hasilna sok mararonyong kabeh sok kasep butuh foto heula buru era atuh entos buru era atuh alhamdulillah tos siap ngaos sadayana siap alhamdulillah punten di dieu seueur kiai seueur sepuh seueur asatid wal asatidah kumargi kitu abi rek mukodimah make